Aut-autan kieu ya tadi bang meres kurang itu ya rengna kusaha nyokot. Hah? Nyokot reng saha? Apaan titah maneh cenah aya tadi nu nyokot ka dieu. Ampun abah mah ngajajedog di dieu caram. Lamun aya nu kitu teh. Kita tadi kan dicaram ka ke ulah nyokot maneh harana ka dieu pan geus weweja cenah ka maneh. Sapanggulan. Oh, Terbalik abah mah ampun aya. tebalik kumaha pan geus weweja cenah ka maneh. Teu bebeja eta mah bodoh ka abah berarti. Hayang caram ku abah atuh teh reng jadi aut-autan kieu tadi mah dibereskeun ku urang. Susul atuh ka dieu tuh ayeuna kumaneh. Teu salah teh dua pokona abah kudu tanggung jawab pokona mah teh yang nyaho urang mah. Abah nu cicing di dieu berarti diidinan ku abah. Astagfirullahaladzim, nah mana teh kakek nu dingwe ka urang geus pokok geus weweja ka maneh cenah kita tadi oge mantak nyokot oge. Abah mah atuh mantak naon lamun gero-gero urangna teang ku abah urangna. Aing ngeup banget pisan sih kakek mah kitu bae nu dingwe ka Sampai tengah urang. aja urang teh menangulikeun menang nyieun reng teh. Tadi mah satumpukan aja di amur adu kieu aut-autan hayang dipilihan nu aralusna deui. Eta mah kali nu ngarorana geuningan. Ampun aing ada mah. Kumaha tuh aing ah. Majar mun nyokot teh geus weweja ka maneh matak dibikeun oge ku urang. Matak naon lamun geroan ka imah abah teh, urang geroan teh atuh kitu matak napa urang teh aya keudang molor ieu teh ngadengen nu kokekap urang matak ieu oge. Abah kokekap teh berarti jeung itu diidiran ku abah meureun hagae cuma cokot tanggung jawab abah bangunan teh kitu abah nya. Aing banget kita temen turun ka urang we hayo. Lain banget udah Ngomong. tapi menang eta urang teh. Manya sih itu ngabohong hidinan ka maneh.